Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Kumaha barudak kelas 5 daramang? Mugia barudak kelas 5 dinten ayeuna aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran basa Sunda. Hayu barudak ayeuna urang diajar deui dina materi sisindiran, kalimah penyeluk sareng tanda ketenteng. Supados aya kalancaran barudak hayu urang baca heula basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar sareng tujuan pangajaran dina video ayeuna nyaeta dina 3.7 memahami teks eksposisi sederhana tentang makanan sehat dan bergizi atau makanan tradisional Sunda. Tujuan pangajaranana aya 3 nyaeta nu kahiji siswa bisa ngalengkepan kalimah dina kalimah sisindiran. Anu kadua siswa bisa nyieun kalimah panyeluk. Anu katilu siswa bisa mikanyaho fungsi tanda ketenteng dina kalimah sareng ngalarapkeunana dina kalimah. Tah barudak video anu ayeuna teh nyaeta sambungan tina video anu kamari ku Ibu tos dibagikeun. Nyaeta tentang karangan eksposisi sareng kecap kantetan. Tah ieu barudak video sambunganna mangga barudak simak nu leres-leres materi anu bade didugikeun ke Ibu dina video ayeuna nya. Anu kahiji urang diajar perkawis sisindiran. Sisindiran hartina nyaeta salah sahiji wangun puisi nu aya dina sastra Sunda. Umpama dina sastra Indonesia mah sisindiran teh siga atawa sarupa jeung pantun. Ditilik tina wangun rumpakanna aya 3 rupa sisindiran nyaeta kahiji paparikan, anu kadua rarakitan, anu katilu wawangsalan. Nah anak-anak, apabila Ibu artikan dalam bahasa Indonesia, sisindiran itu adalah salah satu bangun puisi yang ada di sastra Sunda. Jika di sastra Indonesia, sisindiran itu serupa dengan pantun. Apabila dilihat dari bentuk syairnya, ada 3 macam bentuk pantun atau sisindiran, yaitu yang ke-1 paparikan, yang kedua rarakitan, yang ketiga wawangsalan. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu persamaan dan perbedaan sisindiran paparikan, rarakitan, dan wawangsalan. Sekarang persamaan rarakitan dan paparikan dahulu ya. Sisindiran rarakitan dan paparikan bentuknya hampir mirip. Antara lain yang ke-1, dalam satu bait rarakitan dan paparikan terdapat 4 baris. Yang kedua, baris pertama dan kedua merupakan cangkang atau artinya kulit. Yang ketiga, baris ketiga dan keempat merupakan esi atau artinya isi. Sedangkan dalam satu bait wawangsalan hanya terdapat 2 baris bait, yaitu baris pertama merupakan kulit dan baris kedua merupakan isi. Selanjutnya anak-anak, perbedaan rarakitan dan paparikan yaitu ada 2. Dalam rarakitan ada pengulangan 1 atau 2 kata pada awal tiap barisnya. Apabila dalam paparikan tidak ada pengulangan kata seperti dalam rarakitan. Jadi begitu anak-anak ya perbedaan dan persamaannya. Nah di slide yang ini anak-anak bisa perhatikan perbedaan antara sisindiran paparikan, rarakitan, dan wawangsalan. Yang ke-1 contoh sisindiran rarakitan ya. Hate bungah nempo soto, hayang gera-gera dahar, hate kuring rasa sono, hayang panggih jeung manehna. Nah itu contoh sisindiran rarakitan. Yang kedua, contoh sisindiran paparikan. Hirup ulah popolotot, bisi moal boga batur,
kudu inget pesen kolot, jeung dulur teh kudu akur. Nah, ini contoh sisindiran paparikan. Selanjutnya contoh sisindiran wawangsalan. Disebut bilatung dulang, api-api tengah dangu. Nah, ini wawangsalan harti tina sangu nya barudaknya. Tah, itu contoh sisindiran, paparikan, rarakitan, dan wawangsalan. Mudah-mudahan anak-anak bisa membedakan dan mengerti ya yang Ibu jelaskan tentang sisindiran ini. Nah, anak-anak, tadi dilihat dari jenis syairnya. Sekarang bagaimana macam-macam atau rupa-rupa sisindiran. Umpama ditilik tina maksud atawa eusina aya 3 rupa sisindiran. Nyaeta nu kahiji sisindiran nu eusina mangrupa piwuruk. Nu kadua sisindiran nu eusina mangrupa silih asih. Anu katilu sisindiran nu eusina mangrupa sesebret atawa heureuy. Dina sapada paparikan jeung rarakitan aya 4 padalisan, sedangkeun dina sapada wawangsalan aya 2 padalisan. Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia, anak-anak, macam-macam sisindiran apabila dilihat dari isi sisindiran atau pantunnya, yaitu ada 3 macam, yaitu pantun atau sisindiran yang isinya berupa nasihat. Yang kedua, pantun atau sisindiran yang isinya tentang saling menyayangi atau cinta. Yang ketiga, pantun atau sisindiran yang isinya tentang jenaka atau komedi. Nah, di dalam satu pantun jenis paparikan dan rarakitan ada 4 baris atau bait. Sedangkan pantun wawangsalan hanya ada 2 baris saja. Tah barudak, hayu ayeuna urang tinggal contoh sisindiran. Nyaeta hayang teuing angeun waluh dioncoman. Hayang teuing geura wawuh, geus wawuh rek dionconan. Tah, cobi perhatoskeun nya nu kahiji dina sapadana paparikan jeung rarakitan teh biasana diwangun ku 4 padalisan. Anu kadua 2 padalisan mimiti disebutna cangkang, 2 padalisan satuluyna disebutna eusi. Saterasna unggal padalisan umumna diwangun ku 8 enggang. Enggang itu suku kata ya ya. Nu kalima sora panungtung dina cangkang jeung eusina kudu sarua. Nah, sekarang Ibu artikan dalam bahasa Indonesianya ya supaya lebih mengerti. Langsung saja ke penjelasannya ya. Di satu bait pantun paparikan dan rarakitan itu dibangun oleh 4 baris. 2 baris pertama disebutnya cangkang, 2 baris selanjutnya disebutnya isi. Setiap baris umumnya dibangun oleh 8 suku kata. Ujung suku kata di setiap sisindiran atau pantun pada cangkang dan isi harus sama. Salajengna barudak cobi tinggal contoh soal sisindiran. Lengkepan sisindiran dihandap ku ngaran kadaharan seperti contoh. Contohna nyaeta, hurang ulah di titik-titik, kudu dipake popola. Hudang ulah kaberangan, isu kudu kasakola. Istilah kadaharan nu merenah pikeun eusi titik-titik dina sisindiran di luhur nyaeta jawabana gorengan. Leresnya tah. Jadi ayaan anu baris ka tiluna ge sami ayaan gitu, barudaknya janten kedah nyambung jawabanna teh. Salajengna aya contoh sisindiran nu lainna. Kiripik dihakan jangkrik, nasamak buatan Jogja, lamun teu apik jeung rik-rik, alamat taya kaboga. Tah eta teh contoh sisindiran nasehat atau piwuruk supados urang kedah nabungnya, kedah kersa nabung. Anu kadua, bakul keur wadah gorengan dituruban ku ayakan. Sakur lampah kagorengan teu paya dipirucaan. Tah eta ge nasehat oge barudaknya atau piwuruk. Surabi make cipati di dahar saep sawadah. Nyarobi titipan Gusti di kadar kuat ibadah. Nah,
Sing getol nyiar sangu, ambeh jadi kuat urat. Sing getol neangan ilmu, guna dunia akhirat. Angen kacang sapariuk, bawang nangan dua sihung, ulah mungpang kapiwuruk, bisi akhirna kaduhung. Tah, eta barudak contoh sisindiran anu lainna. Salajengna hayu urang diajar kalimah panyeluk. Kalimah panyeluk nyaeta kalimah nu dipake pikeun nyalukan. Gunana supaya nu dicalukan ngadeukeutan nu nyarita. Kalimah panyeluk ditandaan ku tanda panyeluk atanapi tanda seru. Contona, ujang nyalukan tukang combro nu dimaksudna rek meuli combro. Combro, tah nya eta contona. Asih nyalukan mang tukang sayur rek meuli wortel. Mang sayur. Combro, mang sayur eta dua kalimah teh kaasup kalimah panyeluk. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, anak-anak, kalimah panyeluk itu adalah kalimah yang dipakai untuk memerintah. Gunanya kalimah panyeluk adalah supaya yang diberi perintah itu akan mendekati kepada yang memerintah. Kalimah panyeluk itu biasanya di akhir kalimatnya memakai tanda baca perintah atau biasanya kita sebut tanda seru. Salajengna barudak hayu urang diajar ngeunaan tanda ketenteng. Tanda ketenteng upami dina arti bahasa Indonesia nyaeta tanda kutip. Gunana tanda ketenteng. Kahiji, tanda ketenteng dipake ngahapit cutatan langsung tina omongan, naskah atawa bahan tinulis sejen. Biasana aya dina kalimah langsung. Contohna, hayu urang indit saur bapa bisi kaberangan. Tah, nu kadua, tanda ketenteng dipake ngahapit judul lagu, guguritaan, sajak, karangan, jeung bab buku, lamun atawa ditulis dina kalimah. Contohna, saha nu tos maca sajak tina jandela karangan Eryus Rusami, asa kungsi ngadenge lagu Paturai teh. Tah. Anu katilu, tanda ketenteng dipake ngahapit istilah ilmiah nu can dipikawanoh pisan atawa nu miboga harti khusus. Contona, atuh da maneh mah bager pisan nepi katara aya nu ngabaturan. Tah, papunten barudak ieu bahasana rada kasarnya upami tiasa mah barudak nyariosna ulah sapertos kitu. Tah eta mah rada kasar diperhalus sakedik bahasananya. Tadi aya kadenge janten kadangu nya manehna. Tah, atuh da anjeun mah kedahna teh anjeunna saya sanes manehna. Tah, kitu barudak upami di hartoskeun kanu bahasa Indonesia mah gunana ketenteng teh nyaeta upami artina ketenteng teh kan tanda kutipnya dipakai untuk mengapit catatan langsung di dalam kalimat percakapan. Tah ya. Yang kedua, tanda kutip dipakai untuk mengapit judul lagu, judul puisi, sajak, dan karangan atau bab buku bila ditulis dalam kalimat ya. Yang ketiga, tanda ketenteng itu atau tanda kutip dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang belum dikenal dan mempunyai arti khusus. Nah, tadi contohnya yang bager itu kan dalam bahasa Indonesianya bandel ya. Nah, itu anak-anak tentang tanda ketenteng, fungsi penggunaannya dan gunanya apa saja ya tanda ketenteng. Mudah-mudahan anak-anak di sini bisa menggunakannya dalam kalimat. Nah, tanda kutipnya itu ya, coba
Anak-anak nanti belajar berlatih untuk menggunakan tanda ketenteng. Alhamdulillahirabbil alamin. Barudak sakitu wae pangajaran ti ibu dinten ayeuna. Hatur nuhun kana paratosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.